Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui. Ayeuna kantun bagian anu ka 44 nanya pamiarsa. Para wardi sadayana. Wanci peuting terus ngarayap. Dina mangsa kalobaana jalma keur tali brasare. Ari Juragan Ramdi mah harita teh masih kene uplek ngobrol jeung nu jadi anakna, nyatana Neng Tina. Jadi geus teu hayang ka si Aris ayeuna mah nyai. Ceuk Juragan Ramdi, anu tayohna mah wangkongan jadi mengkol kana perkara katresna Neng Tina. Tos jua pisan tina mah Pak. Malah mah upami Bapak parantos jumeneng janten bupati. Hoyong sinapae tah si Aris teh Pak. Alus. Dati samehna oge ari Bapak jeung hidung hidup mah teu doa saumpama hidup kudu ngalaki rabi jeung si Aris teh nyai. Naon araheunana atuh jalema belangsak kitu mah. Ayeuna mah urang museur heula we ngarojong pakas. Engke saumpama Bapak geus jadi bupati, gampang perkara numpes si Aris mah. Hayang ditumpes kabeh jeung keluargana oge pek teh deui nyai. Neng Tina tunggu-tunggutan ngaregepkeun carita anu jadi bapana. Sedangkeun ari Jajaka anu kerja di bahan wangkongan nama nyajang harita teh keur sujud dina amparan sajadah, nempatkeun sirah dina tempat anu panghandapna, nepi ka ditekenkeun ku tungtung dua dampal sukuna minangka pangakuan diri yen taya ajen sama sakali di payunan Gusti nu Maha Suci. Teu lila antarana Jang Aris cengkat tina sujudna sarta diuk dina sikep tahiyat akhir. Asyhadu alla ilaha illallah. Barang jeung maca kalimah thayyibah curug katuhu Jang Aris dilempengkeun. Sedangkan ramu-ramu anu sejena dina kayaan narilep dina luhureun tuurna ngalambangkeun pangakuan diri yen taya deui pangeran anu wajib disembah angin Gusti anu murbehing ieu alam. Khusyuk pisan katampona teh Jang Aris mangsa ngalakonan salat dina panungtung eta peuting. Nepi ka antukna mah rengse eta salat. Sanggeusna dipungkas ku awe salam ngalieu ka katuhu jeung ka kenca. Sarengsena salat kalayan can robah tina tempat diukna. Jang Aris neruskeun ku wiridan sabisa-bisa, saluyu jeung tata cara anu kungsi katarima panggembleng ti guruna. Lumayan lila kituna teh. Pajauh pisan jeung kebiasaan anu ngareka ieu carita. Anu dina mangsa wayah kitu teh keur memejeuna tibrah keur dina kayan poho kana diri jejauheun inget ka nu maha kawasa. Buri nyai jeleg meh bareng pisan jeung dua dampal leungeun anu dipake ngusap kana beungeut sarengsena ngadoa. Di hareupeun Jang Aris ujug-ujug ngajega jirim Ki Praja. Ki Jang Aris siga nu bunga pisan mangsa nu jadi guruna nepungan dirina teh. Ki Praja timbang unggul kalayan katembong imut saulas dina bibirna. Gek Ki Praja diuk di hareupeun muridna. Halus oge ngadoa teh jalu. Loba ngadoakeun batur. Halus. Ceuk Ki Praja keren semungut-munggutan. Ieu mah nuju diajar we Ki. Halus ujang, memang kudu kitu hirup mah. Sok sanajan ari sabenerna mah eta doa teh lolobana mah keur sadirieun wungkul, tapi batur ge kudu ngilu didoakeun sujang. Maksudna kumaha Ki?
Jang Aris rada kerung. Nya kapanan eta doa anu tadi dipanjatkeun ku si Sujang teh anu ceuk karasan hidup mah keur batur. Saestuna mah ngan ukur ngabiasakeun diri jeung ngawuhkeun hate sangkan gede kanya ka batur. Tempo kana kanyataanna nah aku jalan hidup ngadoakeun ku cara kitu wungkul anu keur lapareun jadi wareg. Nah aku jalan hidup ngadoa ku cara kitu wungkul tatangga anu keur bering ujug-ujug jager. Nah aku jalan hidup ngadoa ku cara kitu wungkul budak-budak yatim jadi lipur kana langsang hate alatan geus eueuh nu jadi kolotna. Teu saeutik jalma-jalma linuhung anu jadi pangeusi ieu nagara. Tapi sok sanajan loba jalma anu linuhung anu tangtuna oge geus pasti mindeng ngarekes atawa ngadoa kanu maha kawasa. Nah kayaan nagara urang teh bisa beres roes ku jalan ngadoa anu sarupa kitu wungkul. Entong mah pangkat urang adalah Kanjeng Rasul anu sakitu mulyana oge keukeuh we teu cekap ngadoa ku cara kitu wungkul enggoning najirkeun bebeneran di alam dunia teh dugi ka peperanganana. Gitu kan Kanjeng Rasul oge Sujang. Karena nepi kadinya Ki Praja ngarandag heula nyaritana. Ari Jang Aris tiba ngaregepkeun bari unggut-unggutan. Seutik oge siga nu teu wani pikeun motong omongan nu jadi guruna. Ieu Sujang anu disebut doa teh aya sabaraha rupa. Nu kahiji nyatana mangrupa pangrekes anu intina mah keur diri urang sorangan sangkan dina hate aya kanyaah anu lian. Disagigireun eta oge doa teh aya wujudna nyatana anu disebut ikhtiar atawa pangwujudan tina doa. Saupama aya jalma anu keur lapar misalkeun moal seubeuh ku dipangrekeskeun wungkul kalayan dibarengan ku harapan sangkan eta jalma bisa seubeuh terus urang mikeun kadaharan dina wujud sangu saumpamana bae mah pan geus pasti ari kitu carana mah eta jalma nu kalaparan teh bisa wareg. Ceuk si uda teh lamun aya doa jeung ikhtiar naon-naon oge bakal kahontal kitu tah Sujang. Ceuk Ki Praja kitu nate bari nyabit-nyabit ngaran Jang Yuda sagala. Sumuhun kartos pisan Ki. Alus ari kaharti mah jeung deui hidup oge geus pasti gancang artina kana perkara anu kieu mah Sujang. Sumuhun Ki. Berarti anu ngaderes ieu carita oge saumpami ngadoakeun pangarang ku pangrekes wungkul mah asa percuma pangiten Ki. Teu kudu diomongkeun perkara nu kitu patut mah bisi aya nu eraeun kumaha perkara sitina teh geus rengse atawa acan. Ceuk Ki Praja jadi mengkolkeun omongan kaneng tina. Alhamdulillah Ki syariatna ku cara aki neng tina teh dugi ka katipu paningalna Ki. Temal Jang Aris anu tetela gening mata panona neng tina bisa katipu teh sabab aya campur tangan langsung ti Ki Praja. Nya syukur ari kitu mah sangkan teu ngakalakeun wae kaneng Yasmin. Mohon Ki nanging teu nyangka geuning neng tina teh wara pisan jahatna Ki. Geus dikawasa ku kakuatan iblis ari manehna mah Sujang. Maksud Ki eta kekuatan neng tina teh mangrupi kakiatan iblis kitu manawi Ki. Nya mata kemawa kana kamadorotan pikeun diri jeung jalma ria oge eta teh kekuatan iblis anu dipuhitna Sujang. Jang Aris unggut-unggutan kalayan katembong rada kurang kerung siga keur aya anu dipikiran samemeh mulang aki ieu teh boga pancen keur hidup Sujang. Ceuk Ki Praja kalayan daria pisan. Pancen naon manawi Ki? Teangan ku hidup jalma anu mibanda pusaka
anu eta pusaka teh sekeutna ngelewihan pedang. Keke maksud akieu teh abdi kedah guguru deui ieu teh Ki Praja timbang nembalan ku unggul. Kangge abdi mah ilmu nu katampi ti aki oge parantos langkung dicekapi dan sesah mah ngamalkeunana geuning kitu. Tong kitu Sujang. Sing inget cek papatah di luhur langit masih kene aya langit. Lamun geus nyaos eta mah wayahna teangan eta jalma ku hidup kabelah kidul rada ngetan. Rek iraha bae ari perkara miangna mah. Pokona hidup kudu neangan jalma anu boga pusaka leuwih seukeut kitu we Sujang. Nanging ki les acan mah Jang Aris parat nyaritana jirim Ki Praja geus kaburu ngiles manten tina tempatna. Atuh pikeun sajongjongan mah Jang Aris tibang bisa hulang-hulang mikiran sakur-sakur anu geus dicaritakeun ku Ki Praja salaku anu jadi guruna. Para wargi sadayana gancangna ieu carita caturkeun dina poe isukna. Dina mangsa panon poe geus mimiti meletek di belah wetan siga sasari. Jang Aris geus saged make pakaian belel anu geus biasa sok dipake mangsa ngalaju. Rek ka mana geus saged kitu Riz? Tanya Kang Husna anu harita keur mumuluk di rohana dapur. Mangsa nempo Jang Aris anu kurah korek siga aya anu keur diteangan. Nya bade ngarit atuh Pak. Batan langsung ngomong deui mah Kang Husna malah ngareret ka Nyilam anu harita keur ngasur-ngasurkeun suluh dina hawu. Nya can dibejaan kitu nyi si Aris teh? Tanya Kang Husna semu ngosong da bubuhan keur barang gayem. Astagfirullahalazim, hilap Kang. Cek Nyilam nepi ka nepak tarang. Cek Nyilam nepi ka ngadek tarang nepi ka nepak tarang maksud teh pamirsa. Paingan atuh. Aya naon kitu Pak? Kalayan semu kurang kerung Jang Aris rutret ka inung bapana. Kieu Riz, ceuk palurah. Ti samet ayeuna mah pagawean hidup teh diteruskeun ku Jang Aca cenah. Kamari Bapak geus ngomong ka Jang Acana. Bungaheun pisan kataponna teh, pajar teh keur teu boga gawe pisan cenah Riz. Nah, make dikasih acakeun Pak. Jang Aris rada kerung. Nya teuing eta we meureun peda ngaragangan ari ayeuna mah ka hidup teh da geus nyaun sahidup anu sabenerna Lurah Asep teh Riz. Padahal mah sami bae atuh Pak. Teras ari-arit nu Aris ka manakeun ieu teh Pak? Dibikeun ka Jang Ano, dipasihkeun. Lain dibikeun keta kamari Bapak teh nitah ngurus domba ka Jang Ano nya mangalakeun jukutna. Da Bapak mah moal kasiwer ari ngurus domba anu ayeuna geus lobah mah. Sabab Bapak terek ngurus sawah anu minangka hadiah keur hidup ti Lurah Asep teh. Hanas tos saged kieu atuh Pak ieu teh. Jang Aris nepi ka garo-garo teu ateu. Nya disalindi we atuh hese-hese teuing Riz. Nya tinggal disalin deui atuh Riz. Celengkeungna Nyilam. Teu ngomong deui gek Jang Aris ngadon diuk heula dina dipa digigireun jadi bapana. Pak, Jang Aris ngareret ka Kang Husna. Kang Husna timbang malik ngareret. Aris teh bari nyuhunkeun widi ka masareng ka Bapak ieu teh. Aya naon? Kang Husna rada kerung. Aris teh dipiwarang milarian hiji jalmi ku mama guru Pak. Saha? Nyadu ka Aris sahana mah dipiwarang lumampah ngidul sebung nyetan saur pun guru teh Pak. Teu gua atuh ari kitu mah hese neanganan Aris. Nya Aris teh kapanan rada bingung ieu teh Pak. Nya rek bingung kumaha atuh Riz? Kapanan maneh oge rek kawin deui ieu teh. Kunaon ngadon rek neangan guru sagarupa? Celengkeungna Nyilam anu tayona mah ngaregepkeun kana eta wangkongan. Da moal sapati-pati miwarang kitu mama guru oge mah
ari urusan anak penting mah. Sajabi teh eta upami sadinten deui kana waktosna nikahan teu acan tiasa pendak sareng jalmi anu nuju di paluruh mah aris oge bade wangsul heula pa. Sakadapan mah nyilam jeung Kang Husna timbang pating harulang. Ari kitu rek iraham yang naris. Cek nyilam bari neuteuk ka Jang Aris pinuh kawas-was. Nya ayeuna keneh we supados enggal kapendak. Da ayeuna mah geus teu gaduh tugas ngarajukut deui ieu mah. Tong ayeuna isukan we da kulawargana Neng Yasmin oge kudu dibejaan heula ieu teh Riz. Tembas Kang Husna. Nya isukan we ngarah ma oge aya waktu keur nyiapkeun bawaunana. Nyilam milu nyelengkeun. Sok sanajan ari kahayang mah indit dina poe harita keneh, tapi ari teu meunang izin tinu jadi kolot nama Jang Aris oge siga nu teu wani. Anu antuk nama kapaksa kudu nurut kana kahayang nyilam jeung Kang Husna. Sareng sena mumuluk Kang Husna gura-giru ninggalkeun imah arek ngajugjug ka sawahna. Nya sawah anu dihadiahkeun ku Lurah Asep keur Jang Aris teh anu tayohna mah minangka panedun jangjina yen rek mere sawah jeung domba teh saumpama si tergos beureum geus kanyawan anu sabenerna. Ari Jang Aris tambah kesel sigana mah poe harita teh ngadon nampolan suluh di buruan. Sedengkeun ari nyilam sibuk ku pagawean sapopoena anu siga harita keur moe-moekeun pakaian anu anyar nyeusehan. Riz, engke mun geus rada beurang pangalakeun daun cau nya Riz. Cek nyilam mangsa ngebut-ngebutkeun samping kebat anu rek dipoekeunana. Nya kangge naon kitu mah? Jang Aris eureun heula nampol suluna. Rek nyieun uras keur bekal maneh. Lah sangewe wungkul atuh mah. Bae atuh uras oge nyieun Riz. Nya abot ngabantuna seureus-seureus teuing bekal mama. Sajabi teh eta ari tuangeun mah unggal warung oge sok aya asal aya artosna we mah. Nya kumaha dinya we atuh ah. Oh nya tuh di pipir aya keneh tampuleun teh Riz. Nya gelempeng badag segede anu aya di si kolor. Jang Aris timbang unggep bari mesem saeutik saterusna mandoskeun deui hancak tampoleunana. Nyilam oge neruskeun deui moe-moekeun bajuna sarta sanggeus narengse mah siga nu gura-giru asup ka jero imah. Sabot Jang Aris keur jongjon nampolan suluh turunyung Jang Didin ngurunyung semu haheho. Riz teu ngarajukut Riz, tanya Jang Didin mangsa geus aya di hareupeun nu jadi sobatna. Henteu ari maneh malah ulin ka dieu geuning lain gawe jeung bapa maneh teh. Jang Aris kapaksa kudu eureun deui nampolan suluhna. Pugu oge rek ngomongkeun perkara eta pangna isuk-isuk keneh geus ka dieu teh Riz. Perkara naon? Sing pugu atuh ngomong teh Din. Mun bisa mah di jero we ngomong Riz. Lah di dieu we kagok hayang mereskeun nampolan suluh heula ieu teh. Jaba di pipir oge aya keneh tampuleun deui Din. Teu maksakeun kahayangna gom Jang Didin cingogo ari Jang Aris madiuk dina suluh tampoleunana. Tulungan Riz, asa aya nu aneh ieu teh Riz, cek Jang Didin. Kituna teh bari jeung rada harewosan. Nu aneh naon maneh teh Din? Jang Aris rada keru. Kieu yeuh pan urang jeung bapa teh garawe di sawahna Neng Tina. Tah sanggeus neritilik-tilik ku urang teh anu garawe di sawahna Neng Tina asa jadi loba anu hulang-hulang. Bapa urang oge sarua hulang jentul jika teu tegar kalaungeun. Komo si Omo mah gawena teh nepi kaliwat asar pajar teh demi Neng Tina cenah. Keun bae masing teu bayar oge. Dewek jadi heran Riz. Wah, nu bener Din. Jang Aris nepi ka ngagebeg ngade gitu teh. Bentet urang Maris. Bapak urang oge jadi loba ulang-ulang kata pona teh jarang ngomong. Padahal pan asal mah sakitu baweana bapak urang teh di Riz. Sarengsena Jang Didin ngomong kitu. Sakadapan Jang Aris ngadon ulang-ulang sorangan.
Ari cek urang mah aya nu teu beres ieu teh Riz, cek Jang Didin deui. Nya geus pasti kana kituna. Ari kitu sabaraha urang anu digawe di sawana ning tina teh Din? Loba, aya kana 30 urangna. Da lega sawah jeung kebuna oge, acan anu purang ngarit loba pisan pagawena teh. Hayu ka imah Din, cek Jang Aris kituna teh bari mieulan cengkat. Ha, kongkorek di dieu cenah ngawangkongna. Ari ayeuna ngajak ka imah, kumaha si Riz? Teu nembalan deui, Jang Aris malah gura-giru ngalengkahkeun sukuna. Ari Jang Didin sok sanajan bari jeung rada kurang kerung oge, antuk nama teu buru nuturkeun lengkah nu jadi sobatna. Saasupna ka imah, Jang Aris kebat mulu ka kamarna. Jang Didin oge milu nuturkeun. Ka dapur heula jig sakedeung nyokot cai atah kana gayung atawa kana baskom leutik Din, cek Jang Aris mere parentah. Jang Didin anu harita karek-rek diuk pisan, gura-giru bae ngoloyor ka ruangan dapur. Nalika nepi ka dapur, Gening aya maneh teu digawe Din? tanya nyilam narita kasampak keur ngeuretan jantung cau dina dipan. Nyeri awak ieu teh Ceu, nginjem heula baskom lah nu ieu sakedeung nya Ceu, temal Jang Didin. Kituna teh bari ngarongkong baskom leutik. Tong ngumpul dina baskom atuh da geus kumisan ayeuna mah Din, Cek nyilam ditungtungan ku semu nyareng. Hih, ayeuna naon teh Ceu mah rek menta tambah ka si Aris Ceu. Menta tambah kawas sadukun wae atuh Din. Teu nimbalan deui, geus kitu mah gura-giru bae Jang Didin ngoloyor ka kamar cai. Sarta tekung si Lila oge geus ngurunyung bari nananggeui cai dina baskom. Meh teu diliuk-liuk acan ayeuna mah nyilam oge, kebat bae Jang Didin muru deui ka kamarna Jang Aris. Sanepina ka kamar, kasampak Jang Aris geus andekak sila malih ka kiblat. Mangsa nempo Jang Didin anu geus ngurunyung deui teh, Jang Aris gancang mere isyarat sangkan pantok kamarna direkepkeun. Jang Didin gancang ngagugu, song geus kitu mah ngasongkeun cai anu dina baskom di dieu diukna Din, sakalian bantuan ngadoa. Cek Jang Aris nepakan palupuh gigireunana. Ah, teu bari saurang mah atuh Riz. Piraku teu bisa menta ka Gusti, pan dibere bibir meureun urang teh Din. Lain kitu buru-buru didah. Cek Jang Aris rada nyurang, teu bisa kukumaha deui. Sok sanajan katempona siga nu asa-asa oge, antuk nama Jang Didin daekeun diuk di gigireun anu jadi sobatna. Tapi dina kayaan keur kitu, uluh waktos keun atunya. Ieu dongeng teh urang cakapkeun heula we dugi ka dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.